Bismillahirrahmanirrahim. Summa akhada, kemudian Kangjeng Nabi mendakan alal kausari ke telaga Kausar. Hatta dakhala, dugi ka Kangjeng Nabi lebet al jannata ka surga. Sawaktos Kangjeng Nabi memasuki surga, faidan, maka kaget Kangjeng Nabi, fiha, ternyata di dalam surga teh mala ainun, tidak pernah ada satu mata pun ro'at yang telah melihat karena eta keindahan surga. Wala udunun, dan tidak pernah ada satu telinga pun sami'at yang pernah mendengar tentang keindahan surga. Wala khatarun, dan tidak pernah terbayangkan sedikit pun ala qalbi basyarin, di dalam hati satu manusia pun. Masya Allah, etalah keindahan dan kenikmatan surga anu asli. Faro'a, kemudian Kangjeng Nabi ningali ala babiha, di luhureun pantos surga teh maktuban, ayat tulisan. Naon tulisanana? As-sadaqatu, ari sadaqah, bi asyari amsaliha, pahala sedekah ku Allah Subhanahu wa taala bakal dilipat gandakeun dengan 10 kali lipat anu disedekahkeun ku eta si jalma. Sedekah 1.000 rupiah bakal dibalas ku Allah 10.000 rupiah. Sedekah 1 juta bakal dibalas 10 juta. Nu matak wayahna sedekah mah ulah kararedueul. Bagi jalma anu beunghar, sedekahna atuh ku harta, ku duit dan lain sebagainya. Pokona mah berbentuk materi. Cenah ieu mah urang mah duafa, duit teu boga, doa ge eta sedekah, seuri ge eta sedekah. Urang mah seuri ge teu bisa, cenah keur nyeri huntu, karunya amatnya. Kumaha atuh? Atuh ngadoa-doakeun batur dina jero hate. Mudah-mudahan si anu teh sing kabeli mobil, mudah-mudahan sing anu teh sing menang jodohna buru-buru, anu solehah, anu soleh dan lain sebagainya. Doa baik ge eta ge sedekah. Atau mengajarkan ilmu agama kepada saudarana anu muslim. Bahkan saur Kangjeng Nabi, iyalah sedekah anu paling utama. Afdhalus shadaqati ayat ta'allamal mar'ul muslima ilman summa yu'allimuhu akhahul muslima. Sedekah anu paling utama menurut Kangjeng Nabi adalah seorang muslim yang mempelajari ilmu, kemudian ia mengajarkannya kepada saudaranya yang muslim. Ieu hadis diriwayatkeun ku Imam Ibnu Majah ti Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anu dimaksud dengan ilmu ti dieu adalah ilmu syariat atau semua ilmu yang membantu karena ilmu syariat seperti ilmu alat, ilmu nahwu sharaf dan lain sebagainya. Maka mengajarkan ilmu-ilmu anu seperti itu merupakan sedekah dan termasuk sedekah yang paling utama. Naon sebabna sedekah ilmu bisa lebih mulia, bisa lebih utama? Li'annal intifa'a bihi fawqal intifa'i bil mali, karena memberikan manfaat dengan ilmu itu di atas kemanfaatan harta. Li'annahu yanfudu, karena sanyanya ari harta bisa hancur, bisa habis. Sedekah 1 juta ayeuna ye sim abdi misalkan ka orang fakir, isuk bisa beak, dibalanjakeun dan lain sebagainya. Wal ilmu, sedangkan ari ilmu bakin, kekal, terus ada. Cenah orang gerek sedekah teh ilmu we, moal sedekah duit, atuh tergantung posisi. Sedekah ilmu mah tugasna bagian santri, bagian ustad, bagian kiai, bagian abuya dan lain sebagainya. Atuh lamun kabeh sedekah ilmu, eueuh nu sedekah harta, nyin masjid moal jadi-jadi,
yin madrasah mau jadi numatak kudu seimbang, anu sodakoh ilmu na aya, anu sodakoh harta na oge aya, jadi sinkron akan jalan agama lamun semuana bergerak. Kamari alhamdulillah luar biasa sim abdi berkahna ngupload pangaosan ka YouTube teh Masya Allah, ternyata banyak orang-orang anu peduli kana agama. Ternyata masih keneh banyak jalma-jalma anu daek semangat mencari ilmu. Sareng ternyata masih keneh aya jalma-jalma anu peduli dan daek mengorbankan harta untuk membantu kegiatan dakwah. Nepi ka aya anu ngirim kitab naon teh ngaranna teh can dibaca-baca teh kitab teh Kang Usman. Dan sempet kedul ongkoh deui karena maca kitab teh rada hoream kumaha kitab ngagundul keneh mah can beres eta kitab teh Kang Usman. Kuluna mah harokatan heula jadi beres ngeunaheun maca lagi kan. Impi gawieun keneh gundul mah ih. Cek Kang Usman teh cenah lamun hayang rada gondrong mah make ieu cenah disampuan unggal poe kitabna. Ame gomplok buluna. Bisaan ngajawabna mah tapi na teh. Alhamdulillah tapi kamari karek dibaca bab adus sebab musim hujan kima asal rada cocok lamun ngaji bab adus sebab bakal banu junub. Keur maka beneran di kamari teh ngaji malam minggu hancana bagian bab adus dina kitab Sulamun Najah. Nah, kemudian ditambahan materina dina kitab Al-Hawi Al-Fatawi. Nuhun pisan pangersa, mudah-mudahan sodakoh kitabna sing janten sodakoh jariah sareng sing janten sabab wasilah lungsurna rahmat Allah sareng ampunan Allah ka keluarga besar Al-Mukarram pangersa Bapak Ustadz Baihaqi Al-Fajri ti Karawang. Insyaallah tere nerima besan terus gede-gede ye ada sing lancar sagala rupina. Nya kitu deui nu sanesna Kang Rahmat ti Nagrak, nya kitu deui Kang Hanapi ti Lampung sareng nu sanes-sanesna we lah. Moal mungkin disebatan satu persatu mah pokona mah sim abdi ngahaturkeun nuhun pisan ka sadayana anu tos memberikan dukungan ka sim abdi sehingga sim abdi alhamdulillah sampai saat dia masih keneh tiasa ngupload konten-konten pangaosan ka YouTube. Mudah-mudahan ieu konten pangaosan teh sing janten amal sedekah anu paling utama sakumaha numutkeun hadis Kangjeng Nabi tadi sareng pamudah-mudahan pahalana sing didugikeun ka siapapun anu tos ngabantos sim abdi pikeun melanjutkan mengupload konten pangaosan ieu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Duh Kang Herman Kabita cenah abdi mah hoyong ngabantu ku harta tapi teh can tiasa da boro-boro sedekah kabatur kanggo memenuhi kebutuhan keluarga oge pas-pasan, kadang-kadang mamalahan kurang jang memenuhi kebutuhan keluarga oge. Ulah leutik hate tetep masih keneh bisa sedekah ku ilmu. Ajarkeun ilmu anu tos ku urang dimiliki ka orang lain eta oge sami sedekah keneh ceuk tadi oge malahan eta leuwih utama. Terutama ajarkeun deui ka keluarga urang, ka istri urang, ka putra-putri urang. Malahan mah biasakeun setiap seminggu sekali teh minimal seminggu sekali kumpulkeun keluarga teh ti mimiti istri urang panggil. Kemudian putra-putri orang panggil ngaliung, terus orang berbicara selayakna ustad di mana-mana. Kajen teuing orang lain ustad oge, ngan di jero imah mah orang wajib jadi ustad, wajib jadi kiai mamatahan ke keluarga. Nyata cenah Kang Herman Panabdi mah teu tiasa mamatahan ke keluarga teh da rumasa baheula tara belajar, rumasa teu pernah masantren. Ih, nyata tuh aya nama babadi. Dengarkan heula video-video kajian tentang Islam, pelajari sampai ka paham, sampai ka memahami. Terus engke ajarkeun deui ka keluarga urang.
sangat besar eta teh pahalana. Saur Kangjeng Nabi, kalimatun minal khairi yasma'uha, satu kalimat kebaikan anu didengarkan ku seseorang, fayu'allimuha, kemudian eta si jalma anu mendengar satu kebaikan teh mengajarkeun deui ka orang lain, nyampaikeun deui ka orang lain, wa ya'malu biha, sareng ngamalkeun kana eta kebaikan, khairun, eta lebih baik lahu bagi orang tersebut min ibadati sanatin, daripada ibadah 1 tahun. Masya Allah. Ayeuna ye di bulan Rajab ieu dengarkeun heula kajian baik ti Buya Yahya atau nepi ti Sim Abdi melalui dardir ieu, kupingkeun 1 atau 2 video mah terus engke sampaikeun deui ka keluarga. Indah eta. Teu bisa cenah Kang Herman era nyeritana da kusabab teu biasa teh apanan babari zaman ayeuna kumpulkeun sadayana keluarga ti mimiti istri terus nepi ka anak nepi ka incu mun boga. Ayo urang kumpul ngariung jeung bapa di tengah imah, urang ngagungkeun Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Ngan atuh urang mah da manggil kiai teu bisa, teu boga duit. Hari bapa anu berceritana nya teu bisa di, teu biasa. Can pernah diajar dakwah, can pernah diajar nyampaikeun ilmu. Geus aya mah urang ngariung bae di tengah imah niatan memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai nama gampang aya nama, ustad nama gampang aya nama, setelkeun bae di YouTube, rek nyetelkeun dardir tasukan di katamat di video kahiji nepi ka video terakhir engke tanggal 27 Rajab teh. Masya Allah gede eta pahala. Tompongan kirim jometna ka dieu ka si Mabdi. Atuh pan ieu Rajaban mah kudu aya jomet, kudu aya nasi kotak. Nah wayahna tah PR anu teh can ngayakeun riungan kecil tiap seminggu sekali di keluarga urang. Wayahna teh ayeuna gugurkeun kewajiban urang ka keluarga urang, sebab mengajarkan ilmu-ilmu agama adalah kewajiban orang tua, kewajiban suami. Tapi lamun aya anu tos biasa berkumpul minimal seminggu sekali sareng keluarga ngayakeun pengajian di rumah khusus keluarga urang hungkul, luar biasa hebat eta. Saur dina kitab Salalimul Qudolah, faman ahya jahilan bi ta'limil ilmi, maka saha jalma anu telah menghidupkan jalma bodoh dengan cara mengajarkan ilmu, paka'annama ahyan nasa jami'an, maka eta si jalma seolah-olah menghidupkan seluruh manusia. Komo deui anu diajarkeun anak keluarga urang, bakal lebih gede eta pahala. Nah, etalah tulisan di luhur lawang pantos surga. As-shadaqatu bi'asyari amsal. Sedekah bakal dibalas 10 kali lipat. Akan tetapi aya anu lebih besar pahala daripada sedekah. Naon? Wal qardu bisamaniyata asyar. Sareng ari pahala ngahutangkeun, eta bakal dibalas 18 kali lipat. Ketika Kangjeng Nabi melihat tulisan eta merasa aneh, piraku sih jelema anu memberikan hutang, anu nginjemkeun duit kok bisa lebih besar pahala daripada orang anu sedekah duit. Sedangkan ari nginjemkeun duit mapan pasti bakal balik deui, kage pasti bakal dibayar, tapi pahalana kok lebih besar daripada sedekah. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi naros, ya Jibril, wahai malak Jibril, ma balul qardi afdalu minas sadaqat. Naon margina ari nginjemkeun duit atawa ngahutangkeun bisa lebih utama daripada sedekah. Qol, saur malak Jibril, li anna sa'ila yas'alu wa indahu syai'un. Li anna sa'ilah ya Rasulullah,
karena ari jelema anu sok meminta-minta yas'alu eta sok meminta wa indahu syai'un sedengkeun eta si jalma teh masih keneh memiliki sesuatu anu dipenta eta teh garawe tingali kenyataanna jelema anu sok meminta-minta kadang-kadang mamanehna teh begeun keneh anu dipenta teh nyuhunkeun sedekahna padahal na dompet geus melendung duit hungkul wal mustaqridha sedengkeun ari jalma anu meminjam la yastaqridu moal pati-pati minjem eta si jalma teh illa min hajatin kecuali bener-bener butuh moal pati-pati ngahutang kecuali geus bener-bener sagala teu boga kan kitu pan karasa ieu meureunnan ku masing-masing da pastina ge ieu tukang geledeh hutang hungkul atuh kabeh oge kabeas-beas pan aya mah balanja teh make pay letter teh gini beli sekarang bayar nanti teh naudzubillah min dzalik lah nu ngalaman kali itu mah lah nepi ka ripuh-ripuh teuing hirup teh lah nepi ka sagala biasa kudu nganjuk nah eta lah pahalana nginjemkeun teh besar ternyata dan sebabna tadi teh ya jelema anu miminjam jelema anu ngeridit jelema anu nginjem duit eta teh orang-orang anu geus bener-bener butuh teu boga pisan berbeda jeung menta-menta mah kadang-kadang tadi teh ya jelema menta mah masih keneh bogaeun keneh di imahna ge ngan kusababaraha kus bae yang barang penta cek tukang kredit teh rada cocok cenah ieu hadis ya kudu diapalkeun cenah ieu atuh da tirituna kitu ngan urang kudu pandai-pandai memilih lamun sakira-kirana ningali jelema ieu mah seperti moalin bisa mayar hutang geus belah sedekahkeun eta nu mantep mah misalna urang kabeneran ngawarung isuk-isuk kabeneran datang pamajikan ustad assalamualaikum waalaikumsalam ampura ece nyuhunkeun ridona abdi bade ngahutang heula beas 2 liter mah kaleresan ieu caroge abdi teu acan gaduh padamelan ngadagohan kulit tahlil tanggal geuning macan aya maot keneh wae aya nu minta cai doa minta teh minta we jeung hatur nuhun doang teu merejang teri-teri acan lamun kabeneran kitu mah lah mending keneh geus bae ieu mah ece babdi dipasihaninya 5 liter mudah-mudahan caroge ece sing enggal kenging rezeki anu seueur kitulah kuduna ningali sikon nu matak taroakeun para ustad-ustad teh di mana we ayana sing diberikan rezeki anu mudah anu halal tur anu banyak supaya mereka tararenang menyampaikan ilmu-ilmu agama ka umat teh ari ustad-ustad anu di kota mah nu sok tampilna TV eta mah bala leunghar geus teu kudu disaritakeun sakali tampil bisa 20 juta 50 juta ari ustad nu di kampung mah boro-boro eta lah ujian ustad-ustad di kampung mah anu ada ikhlas menjalankan dakwah teh kitu cobaanana teh dan insyaallah lamun lolos tina cobaan eta surga geus malongko tinggal blus we asup ka jero surga amin ya Allah ya rabbal alamin. Fasaro kemudian Kanjeng Nabi berangkat deui faidan maka tiba-tiba huwa Kanjeng Nabi bi anharin ningali sebuah sungai min labanin anu caina berupa susu lam yatagoyar anu teu pernah berubah naonana tokmuhu rasa caina teh selalu nikmat dan lezat wa anharin dan Kanjeng Nabi ge menemukan satu sungai min khamrin anu berupa arak lazzatin anu sangat nikmat sangat lezat lisyaribina bagi orang-orang anu meminumna wa anharin sareng Kanjeng Nabi oge menemukan satu sungai min asalin musaffa
anu cairna berupa madu anu murni. Sawaktos Kanjeng Nabi menikmati keindahan sungai-sungai anu aya di surga, wa idan sareng ternyata kaget Kanjeng Nabi fiha dina lebet surga teh janabidul lu'lu'i aya berbagai kubah-kubah anu terbuat tina intan lu'lu'. Wa idan sareng Kanjeng Nabi kaget rumanuha ningali buah delima di jero surga kadilai gedena sagede timbaan atawa dibacana dalai. Lamun dibaca dalai mah timbaan anu henteu aya peganganana dalai. Lamun dibaca dilai timbaan anu gede. Wa fi riwayatin sareng dicarioskeun dina riwayat anu sanes faidan maka Kanjeng Nabi kaget fiha ningali di lebet surga teh rumanun aya delima aya buah delima ka'annahu juludul ibilil muqtabati rupana teh bagaikan kulit onta anu di jembelan. Kumaha rupana nya? Mudah-mudahan we urang ka surga supaya bisa menyaksikan delima di surga. Nama orang baca ke pembuktian nama di surga. Wa idan sareng kaget Kanjeng Nabi bitairiha ningali manuk-manuk anu aya di surga teh kal bukhoti gedena teh sagede onta bukhoti. Sagede kumaha eta onta bukhoti gedena? Engke bae lamun urang ka Mekah tanyakeun teh ka orang Mekah, Kang ari onta bukhoti sagede kumaha nya Kang? Penasaran cenah kuring ngajidardir aya manuk sagede onta bukhoti. Sagede kumaha cenah onta bukhoti teh? Nah, kieu tanyakeun lamun urang ka Mekah dari di Karawang membeureun eueuh onta nya. Komo di Gunung Halu mah aya onta jigana teh. Sawaktos Kanjeng Nabi menceritakan tentang keayaan di surga, manuk-manuk di surga, faqala kemudian nyarios Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah innaha lana'imatun. Saur Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah sanyanyana eta manuk teh beneran enak apa henteu sih? Muncul urang mah kitu meureun. Qala saur Kanjeng Nabi akal tuha we tu kaula teh memakan kana eta daging manuk an'ama minha ternyata rasana lebih nikmat daripada daging onta. Wa ini sareng ari kaula sareng Kanjeng Nabi la arju sangat berharap sangat menginginkan anta kula minha mudah-mudahan anjeun wahai Abu Bakar tiasa makan kana eta daging manuk di surga. Mudah-mudahan orang sararea bisa memakan kana eta manuk di surga. Urang botram ke rame-rame di sisi sungai Arab. Waro'a kemudian Kanjeng Nabi ningali Nahrul Kausari kana sungai Kausar alal hafataihi eta tetep dina dua pinggirna sungai Kausar teh kibabud durril mujawifi aya kubah-kubah anu terbuat tina inten anu kohok anu bolong tengahna. Wa idan sareng ternyata tinuhu ari taneuhna eta al Kausar teh miskun berupa misik adparun anu sengit pisan. Masya Allah di dunia mangis moal aya sungai anu sengit nu aya ge bau leutak nu aya. Saparantosna Kanjeng Nabi melihat keindahan surga dan melihat keindahan telaga Kausar atau sungai Kausar teh summa uridot kemudian diasongkeun atau nepi ditinggalikeun alaihi ka Kanjeng Nabi naon annaru neraka
Begitu Kangjeng Nabi ningali neraka, faidan maka kaget Kangjeng Nabi, fiha ternyata dina jero neraka teh ghadabullah, tempat bendukna Allah, tempat kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zajruhu sareng neraka teh ternyata tempat kutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tempat jalma-jalma anu dikutuk ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nikmatuhu sareng ternyata neraka teh tempat siksaan-siksaan Allah, tempat disiksana jalma-jalma anu duraka ka Allah. Lau turiha seandainya dialungkeun atanapi dibabetkeun pihak kana jero neraka naon al hijaratu batu, wal hadidu sareng besi, la akalatha maka pasti eta neraka teh bakal melibas habis kana batu jeung besi teh bakal hancur kabeh. Masyaallah. Faidan maka sawaktos kitu Kangjeng Nabi ningali fiha dina jero neraka teh kaumun aya hiji kaum, yakuluna anu keur barang dahar be eta kaum teh di jero neraka, ngan hanjakal barang daharna teh aljiapa nyaeta ngadahar bangke, naudzubillah min dalik. Naon ngeunahna coba ngadahar bangke, ngadengen lagi orang geus gila apa geus jiji apa nanti. Faqala kemudian naros Kangjeng Nabi, man haula ya Jibril, ari eta jalma-jalma anu keur ngadalaharan bangke teh saha wahai malak Jibril. Qala saur malak Jibril, haula illadzina yakuluna luhuman nasi. Ya Rasulullah, eta jalma-jalma tehnya eta jalma-jalma tukang ngadalaharan daging jalma waktu keur di dunia. Eta nu sok ngomongkeun batur teh, anu sok gibah teh, nu kamari tos dijelaskeun. Maka lamun urang masih kene terus ngeureuyeun resep ngomongkeun kajorean batur, terus resep bae ngagibah ngagosip, pek maut bari kayan can tobat, selamat menikmati bangkai-bangkai di neraka. Naudzubillah min dzalik. Wa ra'a sareng Kangjeng Nabi ningali malikan ka malaikat Malik. Saha malaikat Malik teh? Khazinan nari, nyaeta malaikat penjaga neraka. Faidan maka ternyata huwa ari malaikat Malik teh rajulun seperti seorang laki-laki, tapi ari malaikat mah nu aslina mah lain lalaki lain awewe, pokona mah kitu bae tidak berjenis kelamin. Ngan ieu mah dibahasakeun bae ku Kangjeng Nabi supaya kaharti ku urang. Malaikat Malik teh rajulun abisun, seperti lalaki anu hasem, anu cemberut bae, anu naon sih, nu wajahna muram, serem, yu'rafu ghadabu, sehingga bisa ditingali kemarahanana, bisa ditingali kemurkaanana, min wajhihi dina wajahna eta malaikat Malik. Ya Allah, dina dako tah beres nyaritakeun malaikat Malik mah kumaha rupana, kumaha dan lain sebagainya. Sawaktos Kangjeng Nabi melihat atanapi pependak sareng malaikat Malik penjaga neraka teh, fabada'a maka memulai atau ngamimitian hu ka malaikat Malik sa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisalami dengan ucapan assalamualaikum. Summa ugliqatin nar, kemudian ditutuplah neraka, dunahu karena arah-arah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Wallahu a'lam bishawab.